Assalamualaikum baraya di Tatar Sunda kumaha darama nepangkeun simkuring wasta Yuyun Yuningsih sejang ngiring makalangan midangkeun carita nganggo basa Sunda. Ieu mah etang-etang mikanyaah kana budaya sareng basana. Namung sateu acan ngadangukeun mangga ulah lali subscribe, like sareng komenanya. Oge teken loncengna supados simkuring nambihan sumanget midangkeunana. Numbuk di suwe. Di lembur sawah panon poe geus mimiti meletek. Jalma-jalma pating kuniang. Anu tuluy mirun seuneu nagogkeun panci. Anu rek digawe gebras-gebrus mandi bati kabulusan. Tuluy cungcong sarolat subuh manteng ka Gusti dina poe nu munggaran deui. Geus rada caang karek ka tembong nu dariuk na bangku hareupeun imah. Ngadon ngopi bari ngelepus udud. Mang Udin katara anteng keneh beureum na enggon. Pamajikanana mah geus ti tadi. Hindit ka kidul ngadon balanja ka pasar. Teu lila ceket panto imah muka. Tetela diwati pamajikanana tea karek jol ti pasar. Bru, balanjaan keur ngeusian warung diteundeun na palupuh. Manehna tuluy ngalungsar bari nyusutan kesang ku tonggong leungeun. Bapana geus indit acan. Gero ngageroan salakina. Bet simpe bae eueuh anu nembalan. Panasaran jung nangtung bari nempoan ka cai. Bisinya mandi keneh dicai suuwung diteangan ka kamar breh teh salakina masih keneh tibra ngaguhar. Masya Allah nakumaha ieu teh majarek indit subuh keneh ka kota teh wayah kieu masih tibra. Yeuh gerah hudang geus beurang ceuk Biwati bari ngageuing-geuing salakina. Kulisik nyah benta la ilaha illallah. Tibra-tibra teuing sare teh make jeung ngimpi panggih jeung jenat bapa. Wah Riwan, burukeun gera mandi. Kana sore gera nepi ka kota teh nyaho keur usum macet di mana-mana. Rek wayah kumaha mulang deui ka imah. Ceuk Biwati bari jung indit rek nyieun sasarap. Mang Udin tuluy ka cai ngadon bebersih. Gesat-gesut Mang Udin dangdan. Rap make kameja pulas beureum ati nu warnana geus lalayu sekar. Di calana katun pulas hideung sakitu mah kasebut geus gaya dangdanan Mang Udin teh kangaranan di lembur. Mana atuh sasarap teh ceuk manehna bari gek dina palupuh nyarande kana tihang. Biwati keur ngaladangan di warung dadeukeut pisan ti imah ka warung teh ukur kahalangan ku panyaweran. Eta aya goreng hayam naluhureun meja piraku teu katingali. Tembal Biwati rada digorowokeun. Mana ning eueuh? Tuh sakira rusuh teh. Ya Allah, geuning keur dilebok ku si koneng. Bangsat sia teu disesakeun sakeureut-keureut acan, rasakeun tah. Geblug. Eong. Sada ucing ditajong ku Mang Udin. Aya naon bapana? Ceuk Biwati bari rurusuhan datang ka dapur. Geus lah moal dahar aing mah. Ceuk Mang Udin bari ngagedig indit ti imah teu uluk salam acan. Di sisi jalan manehna ngalalengkur nungguan mobil nu ka terminalkeun. Aya kana sajamna bet lebeng. Aya eta ge 1, 2 tapi pararinuh. Malah nepi ka aya anu wani nangkel na panto. Nu kosong teh ngan angkot ka pasar we. Sabenerna mah bisa naik mobil eta oge ngan wayahna kudu 2 kali naik. Nyambung deui nu ti pasar ka terminal. Jaba sok ngaretem deui. Gelo sugan mobil parinuh kabeh. Narek kamarana atuh jelema teh ceuk Mang Udin kukulutus. Jaba beuteung geus mimiti nagih eusi. Cangkeul nangtung brek weh nagog nahandapeun tangkal peuteuy. Keur kitu lar aya angkot terminal ngaliwat kosong keneh.
dipegat kalakah ngageleyeung bangun teu butuh ku duit. Sigana supir angkot teu ningalieun. Da Mang Udina ge kahalangan kurungkun sisi jalan. Eta ambekna Mang Udin da poho di kaera ngajorowok satarikna nyarekan angkot nu geus teu katingali bujur-bujurna acan. Untung eueuh sasaha. Tungtungna Mang Udin naik mobil nu ka pasar heula, kakara disambung deui ku mobil nu ka terminal. Ngahanakeun deui supir angkot teh katayap kawas keuyeub, maju sajengkal, mundur sadepa balas nungguan panumpang. Tapi Mang Udin nyabar-nyabar maneh, teu burung nepi najan bari seuseut-seut ge. Anjuk ka terminal katembong, rentang-rentang aya mobil nu rek kabandungkeun keur maju lalaunan. Mang Udin curing hak, tuluy gura-giru leumpang, satengah lumpat muru eta beus. "Oi, tungguan oi." Ayeuna mah ngomong kituna teh dibarung ku lumpat satakerna. Tapi da umur teu bisa dibobodo, mobil teu kaudag, kari kesang weh ting garajag tina awakna. Ras inget beteung can kararabana naon ti isuk-isuk. Nah aya indit-inditan teh kieu-kieu teuing, ceuk Mang Udin satengah meubetkeun maneh kana kursi bus kadua anu masih kosong keneh. Tayohna manehna geus leuleus jeung capek. Harita na jero beus tukang dagang keur awong-awongan nawarkeun daganganana. Aya tukang buku-buku tabir mimpi disimpenan dina lahunan panumpang sewang-sewangan. Tukang jeruk mah nawarkeun jeruk teh bari ngagugusur karung eusina jeruk wungkul aya sakintalna. Eta nu paling bedah sorana, surup jeung pangawakanana nu jangkung badag. Ka tukang-tukang sendal ngiring bingah ngasong-ngasong sendal kana beungeut panumpang. "Nah kunaon Pak?" ceuk lalaki tengah tubuh nu tita tadi diuk di sisi jandela gedengeun Mang Udin. Dumeh ngadenge Mang Udin luh lah bari kukulutus. "Mangga Pak, Bu, cobian jeruk amis kareueut. 10 siki 10.000. Mangga Pak, kalebet, kosong keneh palipayun. Punten, ieu kantong saha? Kaluhurkeun supados teu kadampal. Mangga Neng, bade nyobian amis geura landong lieur." Aeh, punten we yeuh Bapak ngadon kukulutus. Tuda asa nya indit-inditan teh bet numbuk disue. Gerah niat teh rek indit subuh ti imah. Tekuhan teu bet hudang kaberangan. Jaba nalika rek sasarap ngadon dilebok ku ucing dagingna. "Moal Mang, moal meuli buku." Tuluy naik angkot teu kabeneran ngetem, salila-lila. Bieu weh nu mata keheul mah tinggalin ku beus nu kahiji. "Beuh jadah teh," ceuk Mang Udin bari ngageberan awakna ku kopeahna. Hawa karasa beuki nyongkab. Panumpang geus mimiti minuhan beus Ciawi leuwih panjang. "Leuh hawa tos teuing, na bade angkat ka mana atuh Bapak teh?" Puguh rek nyiar dagangan ka kota Bandung. Da geuning di Bandung mah sagala murah, sabangsaning baju, tiung, naon ku hanteu. Pan Bapak teh leutik-leutik ge anyar meuli jongko di pasar Ciawi. Niat teh rek dadagangan baju. Tadina hayang kaburu balik deui poe ayeuna keneh. Tapi ningali kieu malah teuing sue puguh. "Cing meuli jeruk sabarahaan?" 10.000. "Mahal teuing embung." "Boa lepat etangan Pak," ceuk nu digigireun. "Lepat etangan kumaha?" "Puguh mahal teuing 10.000 mah, biasana ge 5.000. Sanes jeruk eta angkat-angkatan, kedah nama ngetang heula dinten naon anu sae." "Oh, ari sugan teh jeruk." Mang Udin ngelemes kaeraan. "Lah teu ngalalar ti nu karitu mah. Nah aya poe nu goreng, asa hade kabeh poe mah." "Deuh, teu sabrong-brong atuh da Pak. Pandugi kasok pada naroskeun ka dukun sagala. Ti kawit nu ngamimitian usaha
dugi kanu rek nikah pisan pan kedah diruata teh. Mun nikah salah mangsa disebatna kalah mangsa. Mun jalmi anu salah wanci pindah imah boh usaha kasebutna kala durga. Tah majar saur sepuh mah pamit teu diruat geus tangtu jalma eta cilaka. Nu kasebut mah pagkala tea paralun, malah cenah mah duwi kahanteuna alatan cilaka ku polah sorangan. Nu kageleng kendaraan mah katinggang ku cacandakan mah ragrag tigebrus mah palias weh. Bapak kasebatna pan bade ngawitan usaha. Sekedik-kedikeun mah kedah terang dinten nu sae meh teu suwe jiga ayeuna. Ujang sapertosna leuwih asa kana hal nu kitu. Cing bapak pangitungkeun naha ninggang di poe alus atawa henteu. Oke, dupi wedal bapak dinten naon? Mun teu salah mah kemis legi. Ari ayeuna poe naon? Kemisnya. Tah mohon Pak, tetela pan ayeuna teh bapak angkat-angkatan ningang dina dinten wedal. Anggot kemis legi mah dipahing pisan eta teh. Margi bakal dikakalakeun ku Batara Kala. Nya angkat-angkatan ge moal lancar, aya we halangan harunganana. Bener pisan Jang, hanjakal pisan bapak teu mariksa pelebah dinya. Duh, kumaha atuh ayeuna? Moal bener sigana dituluykeun ge. Ayeuna onaman datos kapameng. Saya teraskeun wae ngan wayahna kedah atos-atos. Mang Udin ngarahuh dina hatena beuki lalewang inggis ku bisi. Ya Allah, tang tayungan abdi garentesna teh. Geus pinuh mah geuleuyeng beus teh maju. Mimitina mah lalaunan, lila-lila beuki tarik. Mang Udin jeung ki sobat anyarna anteng ngobrol ngalereng ngidul. Mang Udin teu beak-beak nyaritakeun kahanjakal jeung kahanjeluna rek indit dina poe anu suwe. Majar ceuk ki sobat mah picilakaeun cenah. Mang Udin jadi rusras kanu geus taya dikieuna. Bet meneran tadi keur sare ngimpi jenatna bapak sagala. Buah ninggang di nya kuring rek cilaka ayeuna. Mang Udin ngagereneng ka dirina sorangan. Nalika asup ka jalan provinsi, mobil bet ngarandeg. Tetela macet mani ngantai. Piraku di dieu keneh geus macet ja. Cing tingali ka hareup aya naon? Ceuk supir beus nitah ka kenekna. Nu dititah tuluy turun tina beus laju nanya ka mobil nu aya hareupeunana. Teu lila balik deui kana beus nu ditumpakan Mang Udin. Cilaka Mang, si Burhan kacilakaan, mobilna ragrag kana jungkrang, panumpangna euweuh nu salamet. Kenek ngagorowok, beungeutna pias. Supir molotot siga anu eureun ngamekan bakating ku reuwas. Cep teh sakabeh nu aya dina beus euweuh nu ngomong. Wanci lir eureun sakedapan. Ngan kadenge pada ngagarendengkeun istighfar jeung nyebut innalillahi. Gebeg Mang Udin reuwas lain dikieuna. Tetela nu cilaka teh beus nu kahiji nu tadi teu jadi ditumpakan ku Mang Udin. Ret ka sobat anyar nu diuk gegereunana bet siga nu keur malaweung bari neuteup kaluar jandela. Sajajalan Mang Udin jeung ki sobat anyar jadi pahaneng-haneng jempe lir wayang keur midang nungguan kakawen lekasan. Baraya cak sakitu heula ieu carios teh. Mana horengnya Mang Udin teh sanes numbuk disuwe. Tapi justru untung margi ku Allah Subhanahu wa taala masih keneh dipaparin panang tayungan. Dugi ka manehna salamet tina bara bahaya. Pokona mah janten luang kanggo urang sadayana dina satiap saat urang kedah manteng teh mung ka Allah Subhanahu wa taala nyuhunkeun perlindungan ka mantena umat ulah percanten kanu teu pararuguh. Mung sakitu rupina mah.